Ngalasuluh di pipir imah mengpeung aya nu deket. Nah jadi caritananya barudak ieu di pipir imah aing aya nu ngalasuluh nu ngalakayu. Atuh mengpeung deket lumayan dak daripada kudu ka jauh mah nya ieu ngalasuluh. Atuh heueuh dak lain ding lain aing nu ngalaan nu kuari mah jasa salaki tah tinggal mawaan doang aing mah. Atuh heueuh dak gunakeun salaki keur kieu mah atuh keur aya nu deket jaka nu jauh mah telok daek ieu. Atuh heueuh ja pamikiran salaki aing mah dak pan nya niup seuneu jarang cenah jeung naon hore ngalaaneun suluh bae. Ai pamikiran pamajikan mah lain kitu dak nya ja aing geus aya mah ngeunaheun. Tah di dieu aing geus mulai ngakutan laju bedaknya pake drama tah deuleuh horeng nak suluh nu ku aing dibabawa aya hileudan uyan ku teu kacekel ge. Atuh heueuh jamun kacekel mah eta hileudak najan leutik ke hileud bulu mah ararateul bae meureun arateul masyaallah bae. Ngan alhamdulillah dak bagus milik teu kunaon ju aing ieu lanjut bae tah nya enggeus dibawaan kabeh mungkuna mah dak ti ditu ti landeuh tah ku aing kadeuleuh ku dalaria nya ieu ku aing mulai dipotongan jamungkuna mah ieu salaki meunangna anu lempeng ieu. Laju mah ngeunaheun motonganna ge dak ai tah mah lempeng tah deuleuh heueuh babari srek-srek be lumayan bae ieu suluh geus aya mah nya ge hirup japan engke jaga mah komo dak garing tah aing mah boga keneh ieu nu garing mah. Laju ieu diteundeunna ge dak dipisahkeun bae ku aing dingkeun di handap atuh heueuh ja bising kapake dak nya lieur teh bising paruk garing horeng ge hirup. Atuh heueuh ja ai niup seuneu ku nu hirup mah dak nu aya ge ngebul lain hurung haseupna doang. Makana ieu tungguan garing bae heula.